Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapang dangu deui sareng simkuring Mang Oleh dina dongeng Sunda tangtosna dina dongeng anu janten judul Jaka Suhanta episode ke-8. Neraskeun Jaka Suhanta 7 nu dinten kamari. Yuk pemirsa supados teu nyangkolong tingkan waktu hayu urang dangukeun sasarangan kumaha jujutan carita ngeunaan Jaka Suhanta episode ke-8 teh. Yuk mangga. Sanggeus ngadenge temalana kawas kitu tinungan kadenge sorana hungkul tapi teka tempo jirimna si Oja tepok ngomong deui bari cocorowokan kitu na teh bari tetanggahan bisi aya dina luhureun tangkal eta jirim teh goblok sia ngarusak bedog dewek sia teh goblok bau hantu sia teh make ngaganggu segala sia goblok sia tunjukkan sia gimana sia goblok nyombot sia kas ucing sumbut wae sia teh goblok jangan keluar sia cek si Ojat cocorowokanna kawas kitu nitah ka eta jirim anu teu katempo jirimna teh tapi ngan sorana hungkul anu karek kadenge nitah supaya ulah nyumput kituna teh kalem atuh kalem iya guys alus-alus nyumput manya kudu mucunghu nempokeun jirim kudu kawas napil atuh kalem ayeuna eta euy aduh karunya eta teh budak teh hiji-hijina nyaho sia aing opatan kawas nu teu baroga cenah wae rek dikumahakeun atuh rek ditandasa eta teh aduh untung kanyahoan kuing pas pisan ngaliwat ka dieu aduh cek eta sora ngomong deui kawas kitu ka opat gorombolan si Ojat ngadenge sorana kawas kitu ngomongna teh salah sahiji anak buah si Ojat nyaeta Singkus nyamperkeun ka si Ojat tuluy harewas teuing harewas naon mah sanggeus kitu si Ojat tunggu-tunggutan pok mainna teh ngomong deui bari rada nolak cangkeng si Ojat teh baca tunjukkan wujud si lain goblok ya jangan sia mun boga jiwa kasatria mah jangan sia ada orang bola-bolakeun bedak batur sia teh goblok sok mana atuh lah jangan sieun sia teh cek si Ojat ngomongna kos kitu mamanas kata jirim anu ngan sorana hungkul mamanas eta teh nya geus katebak tiba heula ge anu emun auhan mah emun si walatna ngan saukur kadehoakeun ku mah pasti ka ditu kawas si laing jadi hangna kumaha ya arek galungan atau aku mah ya cek eta sora nanya kawas gitu ada kerung si Ojat jeung anak buahna teh Singkus si Aceng jeung si Ado teh kusabab beda ya sanggeus kerung eta opat barang aja teh pok ngomong deui kata sora sok gandang sia mun hayang galungan mah kencangan sia borogon sia lain sumpat sumput sia teh goblok dog batur dirusak-rusak segala sia jangan kecuali Simon si laing borangan nya teu kudu lah nyinggah ka ditu sia jangan sok sia mun gede kawani mah sia cek si Ojat cocorowokanna teh kitu
bagi nggak jadi kawas nu gelo lah. Dah rek teh kawas nu gelo kumaha tuh dah hirupna teh nya borombolan si Oja teh hirupna gitu didikana akibat rawali paguron Batrawali gitu, jadi jauh tina tata krama komo tina agama mah, jadi geus kawasata weh laku lampahna teh ngasok atuh ya sanggeus eta sora nu teu katampo ciri mah teh sanggeus ngomong kos kitu teu kungsi lila aya angin ngagelebug nebak kana sakabeh sabudureun eta patempatan dong daunan nukeun ka haliber geus kawas aya angin puyuh wae eta patempatan tangka sampul ge sawagian aya nu kaangkat sarua tangka cewek ge karangkat oge komo tangkal nu sajen mah lah anu karuat mah paling ge kalakaina hungkul nu paeungas palagragan ningali fenomena kawas kitu gorombolan si Ojat soak tuh leuwas ku sabab naha ngadak-ngadak jadi kawas kieu kayaan teh pika sieuneun gitu pika seremeun gitu komo si Jaka Suhanta mah keur makayaan manehna pika sedihkeun alatan ditarajangan wae beunang tatu lah loba tatu dina sakujur awakna ningali kayaan kawas kitu beuki ngarengkot cingogo malahan mah si Jaka Suhanta bari ngagarentes kituna teh bari semu kaluar Ciramai jebeng-jebeng deh bibirna ge bari ngagarentes mah teh kayak naon ieu teh angin ngagelebuk ieu sampai karasa tiri sepi angin teh aduh ya aduh tangkalan aduh cek si Jaka Suhanta ngagarentesna kawas kitu terung sila bertak jeduk jebret jebrot alau kata gorombolan si Ojat beunang di tarajang cigana teh ku eta nu tadi sorana hungkul nu kadenge nu can katampo jirimna ku sabab teu katampo jirimna tapi gorombolan si Ojat teh kabehna beunang ka tarajang aya nu kana beungeut aya nu kana beuteungna blag-blug eta mah pating narangkarak ngababengkang aya oge anu nangkuban ajar alau anjing goblok nyari anjing goblok nyari batak aing asalnya tuh ada anjing mah aing anjing cek si Ojat main teh kitu teh bari gulang-guling na taneuh nyekelan beuteungna nu beunang ka tarajang sedangkeun nu lain mah teu pati nyeri teuing cigana teh eta nu can katampo jirim teh apaleun yen gegedugna si Ojat sanggeus si Ojat meregung kawas kitu kadenge deui sora anu tadi teh nyserikeun arek kayak gitu kumaha ye tingali anginnya hadenya jadi anginnya tuh tingali gitu kaos angin puyuh nyeri hayang deui cek eta sora ngomong deui kawas kitu tapi anggeun can katempo jirimna anjing nyari goblok anjing supat-suput anjing cenah lajang teh
cek si ojat bari tuluy cengkat deui nangtung bari rada moyongkot gitu nate terus apa nyeri main nate boga penyakit mah selamong eta teh pemirsa lah kumaha jika nate can barang nyatu lobang nyenum di Parajang benang ada kajing ane teh anjing wanita ya sumpah-sumpah anjing dah kajing kau ini mah anjing alah cek si ojat ngomong kos gitu bari angker panona mah ulah kilik bisi we sugan eta nu geus narajang ka diri manehna teh aya nangtung deket ka diri manehna tapi angker sajan dialak ilik ka itu ka dia angker teu katempo eta anu tadi soraan teh teu si ojat teu nempo-nempo acan komo si ojat anak buahna si ojat leuwih parah leuwih teu bisa nempo sarua alak ilik kana sabodoreun eta patempatan geus teu malirekeun kana paniatan anu tadi teu mimitina nyaeta hayang nandasa ka sejak kasuanta geus teu kapikiran deui ku khususna ku gorombolan si ojat teh mana do nala tuh si nempo tuh cek si Aceng nanya ke si Adul toy aing alak kili ka ditu ka dia tuh mangge anjing aing pipi nyari kieu goblok anjing kosan udah tanya anjing alah aing alah baru so aduh cek si Adul bari nyekelan pipina ngomong kos kituna sarwa aing ge teu nempo anjing goblok anjing mana teh susulumputan cek si Engkus milu mairan ngomong kasih Aceng oge kasih Adul gas jarang bae anjing anu urang tenganku babarangan ieu kudu kepanggih goblok bedog aing pamer akibat rawali bisa jadi gitu anjing teh cek si ojat bari nyicidu maehna teh kusabab keheul pisan pendog anu dipikah mumut ku manehna dipeupeuskeun kata jirim aing mah si lain opatan mah kudu diwalah ieu mah cigana teh ya cobaannya het geus kitu curhat katempo aya kalangkang warna hidung muni loba pisan cuculatan gancang kaitu ka dieuna kencak atuh ditangkal katangkal mimitina mah katempo ti kajauhan tungtung ngadugutan antungna jebrat duak gorombolan si ojat kabehna opatanana beunang di Tarajang deui ngararat seleng di Tarajang teh diteunggul cigana teh pamidina tinju mah di uppercut mah ngarat seleng koleang gebut gebluk si ojat si Adul si Aceng jeung si Engkus geus aya di nakayaan arangkara ka bebengkang ari jeung negara ter awakna teh ketempo geuneuh jeung bareuh pas dina carehamna teh cek si ojat ngan saukur bisa ngomong kawas gitu bari panonna teh kawas anu erek pingsan pepeletetan keluar getih tina bibirna
Kitu oge sarua anak buahna si Ojat, si Aceng, si Ado, jeung si Engku sarua kayana ge. Kitu deui. Teu bener ngaromongna teh. Matakan atuh euy. Ulah jayu kania ya atuh. Buron Batrawali. Padahal. Geus waktosna seep Pemirsa, cak urang tunda geula ngeunaan. Jaka suhanta dinten ayeuna. Enjing urang tepang dango deui. Insyaallah. Anjing pamit aya hahalang orang tepang dango deui nya. Hapunten pisan kana samudaya kelepatan sim kuring utaminan cariosan sim kuring masih kana amatiran. Hapunten nami lagi abi mah amatiran atuh ulah disamikeun sareng anu senior ti gigir-gigir sim kuring. Ya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga